bikin dulu. Kayak modal kawin jangka hareup sesuai pacul ayeuna mah. Wow. Ka sawah deui aing Islam goblok teh. Kieu hirup teh. Hayang kawin. Duit teu boga. Rek di sawah. Sawah nggak dijual ke orang pakai modal kawin jangka harusnya meningkat negara kawin mah bisa nuturkeun yang penting mah orang lima bisa ngejok si neng ka mananya euy banyak kieu can nganteran ka urang macul lah aku. Aduh, si Aa itu kuat kabobolokotan gitu. Naon Neng? Si Neng euy geus nganteran. Akan lebih menarik dengan perilaku yang baik. Ai maneh kunaon? Ngawulang wae. Ai maneh? Kabogoh ge boga. Ulang-ulang. Justru eta nu bikin aing manghulang tarik teh. Teu boga kabogoh aing teh ganteng doang we kabogoh teu boga. Kayakin ku si Cahyo banget kamat si gamatuk anjing ke bukan geulis. Iya, tuang heula. Oh, Neng. Dua kali aing ngapuh, goblok. Karek ka sawah ge aing islabuh dua kali itu. Antosan Neng, bebersih heula. Nuhun langsung weh ka dieu. Kabeneran Neng euy. Geus bawa lokot kieu teh lah. Kuat kabobolokotan gitu. Mohon Neng, aduh. Karek kita sawah. Selabu dua kali. Melaan saha eta teh kikituan nepikeun kabobolokotan kitu.
Kana teh malah neng. Kan yang nikah teh atuh ke neng. Terus dari naon hayang nikah jeung neng. Amun hayang nikah jeung neng jual heula sawah kakara nikah jeung neng. Neng, eta sawah teh aset AA. Lamun eta sawah dijual, mungkin neng kawin jeung AA areupna mampu. Geus ayeuna mah pemikiran kawin geus sok ayeuna mah geura tuang heula. Naon eta si AA nu Hayu geus sareng balik. Kala neng, enak kala pacul. Ayo atuh neng. Hayu. Asia, golongan kiri, bilang bos. Wow. Si itu banget pamijut gitu menang awewe nama gelis, Ay maneh menang awewe geus moal. jomblo we, aing mah jomblo. Mamam jomblo. Lah cara rapi kieu balik di kota teh, cara rapi di lemur teh. Capek pisan lah, saya istirahat lah di dia sekedeng mah. Gimana ya Pak? Kadari atuh di dieu heula, sarali keula. Siap bos. Juan wae. Biasa we, pacul. Haye. Kabogoh di dieu, manya. Banget jika bayawak buka kabogoh gelis. Banget bayawak ke da. Buka kabogo daripada banget kaset tegablek kabogo. Dan waktuna urang teh meureun. Alai can waktuna jomblo senior menen maneh mah. Hah? Jomblo itu indah. Indah teh Payu meureun. indah. Mana mah indah we. Kumaha ieu kabogoh urang gelis teh. Gelis. Aslina gelis. Rek dikawin ku urang mah. Ada niat mah. Ulah atuh. Nah, betul lah. Oh iya hayang. Ngopi dadayakan buka kabogoh juga baya wakil. Harunya atuh da daripada sorangan. Oh berarti bogoh kemarin kucing tak kucingnya gini. Ausuk rek uih ti kota. Mohon. Ajakan atuh si Acah ieu tah ka kota. Sarang diteuing urang gawe ka kota. Urang teh boga senjata. Tah, ieu amun urang ka kota, ieu saha nu makena. Mau aya kemajuan atuh mah wae mah urang ngarubah nasib jeung urang di kota. Ngarah sukses kalau seurang teh ieu duit. Kantong teh Iya, nya. ditungkul. Dengekeun kuduaannya. Mun abi ini ka kota, sawah ku saha nu ngurusna? Eta teh aset-aset urang. Lamun sawah ditinggalkeun, bakal jadi naon sawah eta? Tah jadi naon atuh? Ini jadi sawah atuh. Bae eta mah kumaha. Didinya aya mah teh cahyo ngajak geus nya. Anu balad. Aya atuh di kota ngabutuhkeun mengendamel istri. Kayaknya saha Kanggo atuh. abi. Kersa kitu ka kota. Kersa. Ya be bade mah ngadamel ieu we seseratanana. Mun atuh bade abi ah. Bere seseratanana kabumikeun we nya. Nuhun Kabumi ke abi. Yusuf beda terang meureun. Mohon ke abi Ya. ka bumi Yusuf. Di karantun heula teh yo, Neng. Assalamualaikum. Salam. Bener neng ka kota. Ya rek neng mah rek ka kota. Lamun neng ka kota, area A di dieu jeung saha? Tuh jeung sawah. Jeung sawah. Heeh. Nah, bet kitu. Abi mah hayang ka kota. Geus ari neng ka kota mah putus neng.
yang sok we rek putus mah enak emang neng lamun putus jadi kitu neng da moal biasa tuh ari hayang putus mah neng balik Sugar neng putuskeun kurang teh ceurik. Aing teh nyaho ieu bobodohan putuskeun teh supaya ka Jakarta. Mana iraha tuh rek boga kabogona. Tunggu we tanggal mainnya ai mana. Oh. Ari mana kunaon? Teu gawe. Mana kunaon bagi sawat teh kadang lewe mana mah. Aing putus jeung kabogo. Enggak usah kita diuk heula. Tah ngabakola. Diuk. Tah ngabakola we. Datang doang anjing terus ngawewe sini. Tah. Bakola. Aing nu mutuskeun saha? Aing mutuskeunna. Nah, kabut lewe. Tuh aing teh da bobodohan sugan teh amun aing mutuskeun si Neng teh moal ini ka Jakarta. Baik teh kitu we geuning kadang hari ini ka Jakarta. Geus tong ceurik. Tuh aing teh da boboh kene atuh. Mane masih kalau ingin ngalaki wae, awewe mah maya kene loba kene. Tapi bener lebak Geulis mana mah. Ari mana ayeuna rek ka mana? Aduk balik aing mah ayeuna mah. Ujung atuh kade. Hajik balik, mandi ganti baju. Antak ka beungeut nak kesepangnya teh diputus ka bogo. Bukan masalah kasep gorengna nu penting mah laku tapi kieu lakuna aing mah. Cuma lah poge nyeri hate we mah. Iya, anjing cinta yang membuat gila teh bener. Tah, mending oge ayeuna mah ulah kaboga kabogo bisi ge langsung tingali siga si Cahyo. Maneh teh. Tidak lihat yang saya mah ganteng doang anjing. Terus ke awewe lewe. Kok aing tikung ah. Ini sucinya si Cahyo mah. Bener. Kurang didukung lah. Jatong dukung-dukung bae jadi hayang sarua. Wah, asina orang mah. Bacot. Sugan we atuh aya babaturana. Aya. Ini ulang pakawan. Sembung atuh.